Sabab lalaki anu kasep sajati mah lain anu sok nyombongkeun diri, loba gaya, atawa ngan hayang dipuji wungkul. Tapi lalaki kasep teh anu rendah hati, ihlas, jeung hormat ka batur sanajan maneh leuwih unggul dina hiji hal. Tawadu teh nunjukkeun yen maneh geus dewasa dina mikir, bijaksana dina nyangharepan hirup, jeung teu kabawa ku ujub jeung sombong sanajan geus beunghar, kasep, atawa loba nu mikaresep. Anu kaopat nya eta getol jeung tanggung jawab. Kunaon beut kudu getol jeung tanggung jawab? Sabab lalaki kasep teh lain anu hirupna sok males-malesan, hees wae, atawa kabur tina tanggung jawab. Tapi lalaki kasep teh anu daek digawe, tekun, jeung boga tanggung jawab kana sagala hal anu dipigawe. Getol jeung tanggung jawab teh nunjukkeun yen maneh teh geus siap nyangharepan hirup, teu gampang nyerah dina kaayaan keur susah atawa teu gableug duit, tapi tetep daek usaha jeung mikirkeun solusi pikeun ngarobah nasib jadi leuwih hade. Lalaki nu getol jeung tanggung jawab mah jadi panutan keur batur, utamana keur kulawarga jeung lingkungan sabudeureunana. Ku cara kitu, maneh jadi lalaki nu teu ukur kasep di panon jalma, tapi oge dipikanyaah jeung dihormat lantaran integritas jeung komitmen nu dipiboga.